wargi anu mulia, Jumaah Kaliwon 2 kenging Kang Edi Ruswandi. Segala kapeulihan sacan punah kasedih nalang satunggara masih gumulung jeron dada teuing rek iraha musnana. Awak kuring kamari ieu ing siksa tiketik ngekarasa molotan. Segala rupa yang memirasa mual boam kurang-kurang iman mah teu geus milung turutkeun ninggalkeun dunya nu rame ieu nu pinuku sagala kapalsuan jeung katunggaraan. Doa kuring salawasna marengan mugia manehna bebelahan ieu hate sing menang kabagjaan di jero alam barzah sing ditarima iman Islamna oge kuring teu kendat ngadu muga-muga ka diri kuring nu ditinggalkeun sing kuat nandang sagala cocoban tumiba. Nalangkang kene kejadian dua minggu tukang kalayan hati tenang antara bogo jeung saya nungguan manehna ari pamajikan kuring nu rek ngalahirkeun turunan nunggaran beut geuning kitu buktina sagala kacamcaya ngabuah jadi tunggar hak kuring kiamah bareng jeung musnah segala harapan ani mula ka asal dipundut kudu kagungan asal ti anjeunna balik teh ka anjeunna teu bisa menjadi kumaha ngan cimata nu bisa marangan jeung doa nganterkeun manehna ka tempat pangreurehan nu pangabeusan. Mun raheut teh mah asa can dipur geus jolde masalah mata nyeri hate nyeri nu leuwih teh nyeri bani. Nah jadi kuring gogoleran bari debuk cerbuk kali percaya teh gunana ngan hate bae nu tetep teh ngeunah asa piraku ani pamajikan kuring nu sakitu soleh nami Gusti kasalaki. Taat ka pan agama awewe anu apal kana haram jeung halal sarta maut bisa disebutkeun mati syahid di uar-uar cenah marakayangan. Kuring yakin segala eta cerita kuring dieuna. Ngan kuring tetep bangun kudu kumaha yang hadapan masyarakat nu masih kene kandel kepercayaan karena soal karena itu. Nah kudu didatangan seorang dibere penerangan ku kuring mustahil hadeuna bae di imah dengan duaan kadua mangpar di nyata bade kuring jadi segala nu masih kene bisa tenang goni yang hadapan. Ari mangpar di usaha mitra menang bejat cek kuring basa mimpi menang bejat timang padi hate mah asa geus kuat nahan emosi sok teuing-teuingan nu ngamimpian warna-warna. Satadina mah moal ngejakeun kan cek mang padi bade neraka asa kieu salah kitu salah ku umang geus dipalung di jalma nepikeun ka emang terus dipapai nepi ka sungapan tapi buntu buntu kumaha mah teh cek kuring penasaran. Yang rupang panjulina tanya kumang menang bejati jang unu kamu sapira kuat kamu nepikeun ka nyeun gara-gara deui mah baheula oge kan geus bebeakan hasil hampuran aja nyaman ku jadi malu kuring oge kumaha atuh ari kieu ya kumaha atuh ari kieu mah piraha ku kuring kudu malu nanyakeun soal kieu ka kamu bisa-bisa urang disana karek nyeun pucuk ti diirah mah ya rumata gitu oge cek leung mun basa mun penerima alus kamu teh ongkos satna boleh tekeun eta urang ari pamangih mah kumaha maksud cek kumaha nyari mang tadi percaya ani jadi juri ari cek kunaon tuh mang munggah salat ari kana salat soal kitu masih percaya lain pada hareupeun cek ieu mah jeung mun aya oge aya manusia nu jadi nu kitu lain model neng ning bagian teh. Syukur ada kitu mah hatina emang sanggup meureun ka bantuan kuring. Maksudna berarti nyangan judi bungkelekan. Mang Fadli malikna. Nya mang ge bade ngarasakeun kumaha rasana hati kuring. Tong boron cek dalah mang sorangan ge dulu teungeunna hambek ieu. Dia kumangkeun aya nama urang cicing-cicing bae heula sugan di suasana. Tapi lamun matuh deui kade mangke cikuring tantes mang padi kuring mujan nyakeun kuring yakin mang padi mah bisa dibawa pada yang bisa dipercaya. Pentingna keayaan di luar combrek taya jelema liwat seorang orang acan ka hareupeun di mah kuring malam Jumaah Kaliwon. Katruk-trukeun majina poek bulan mang padi geus sare ti wayah sakene di kamar tukang. Sanggeus ngaji menang sabaraha balikan ge dina kursi di kamar hareup pituluhun anggur ngajauhan
Pikiran mencaburakan juga dia nyoreang alam ka tukang ku teu sangka kuring bakal ngalaman si model kieu. Kuring kudu tinggalkeun ku manehanana dina mangsakeun mameujeunna sono bogo. Lampu diletikan tika jauhan kadang suara anjing babau mulai da kedengan suganan bisa sare keretek di bibir aya suara kekeretekan. Teu jadi pikiran paling-paling kalakai ka bawah angin. Hilir bau minyak ka angin-angin paselang jeung bau seungit minyak. Geus tegan jero pikir moal salah hiji sandiwara bakal mimitian kuring cicing lain sieun tapi hayangnya satulina nu bakal kejadian. Kang Ade. Kuring percaya kan segala tahayul jeung asa ragu tina asal dongeng-dongeng bohong kiwari bakal karandapan ku kuring. Tina soran karasa kerasa roba jadi soran ceurik bangun kenyedian. Kulantaran imah kuring tembok teu bisa naon kaduan. Tengkat lalamunan ngahulang sagedeung manehna geupeg asa aya ramo nu nyelongkrong tina liang angin-angin. Rahmul dibungkus kapas sama plat bodas pluk aya nu raga kana ubin panasaran jadi lagi buka kan sakolepat anu kalau bodas geus jelas dak marlong putih kuring gogoda jeung istighfar astagfirullahalazim nu raga kana ubin cokot caciwir lama bodas ditulisan beureum dibaca kuring Kang Andri seratan ani curat cerita satu rupa curat coret diserat nganggo getih ani pribadi Kang Andi ani sedih Kang Andi karunya teh ka ani pangaoskeun Yasin kanggo ani nya Kang Andi pileuyan nu tunggara ani isukna surat dibikeun ka mangpal di mana gogod lain mantap ieu mah jeung piraul aya jadi bisa nulis saga mangpal di ngomongna di baru imut sing waspada wae mangpal datang tenaga ieu teh aya tuluina jeung ulah kendratnya ngadoa bae mudah-mudahan segala teh beres jeung mama mending ontrok ka mana teh moal salah deui kang susu nu boga petana teh ulah nyangka ka si itu si eta mah ari go sidik bae teh asal ti si Unu jeung si Unu deui nu pernah pasea jeung ucap saha deui atuh mangpal digeugeun jeung pamadeganana mah curiga mah menang tapi nyangka mah ulah berat jeung ulah buktina ari ieu rek cicing bae cek mah mangpal di melikna nya kudu kumaha teh mah teh apa teu kana tulisanna henteu anu jelas durigna bodoh pirakul tulis aku getih adi bauna bau mangsi salah lagi enggak apa dua nanti harulung engke mang cicing bae di imah Bandungan segala kejadian keun kuring marek dia sugan bisa menangkeun maneh-aneh kuring ngabagi tugas malam Sabtu nanti wanci sakene kuring geus indit maksudna hareup manggihan ka hubungan cenah ceuk Mang Padi bejati asal tidinya lain rek kontrol kuring dia maksudna hayang ngobrol bae susugana nabi-nabi soal pamajikan kuring cenah jadi liwa punten mah geus sabaraha kali tapi eueuh bae nembalan sakitu lampuna macaan imah Kang Unu teu peuti jauh ti imah kuringan ka selangku segala jeung kebolong pandan imah leutik cukupkeun imah sorangan bujangan keneh Kang Unu teh panasaran tolong tina sela-sela di karancang aya radio luhur rak tapi aya geuning Kang Unu keur ngajongkeng dina bakukai di tengah imah panto imah ketrokan antukan biluran nu ngajongkeng angger teu usik teu malih wadi kalah kesal maksud teh kuring rek balik deui basa keluar tiduruan imah nanti kajuhan aya nu ngawemang sagala bodas kuring nyalengker kan tukang rukun pandan gancang pisan leumpangna mun kuring jaleurangan moal teu sawan jiga mah teu rek kitu kumaha diragu lewat teh jan poe cilik make popocong dituturkeun ti ka anggangan ka imah Kang Unu geuning asupna teh ditoong deui tira salah-salah gilik prosot pakaianna dibuka Kang Unu geuning Kang Unu kuring gogoda kahayang mah asup ka imah bari nyarekat lak-lak dasar tapi kuring asa salah geus wani untap inti ka imah batu bari hate pilu ku kageuh jeung katugeuna kuring maksakeun balik datang ka imah geus jam 12 deui Mang Padi masih kana kindekul ngadaguan kuring sok maneh namikeun lama nu model kamari eusina Kang Andi ani tiris ani sangsara tuluman ani ka ani upami Kang Andi karuna ka ani cobi ani pas yang salin sinjang sarmusana sasekatna wengi enjing ku ani dibantu simpen bae di juru kekebonan tong teh ditemuan bidik ku Kang Andi teu kiat ngutos lain-lain deui ani kuring kudu bade jurig modern teu kuring bari ngalungkeun lama kana meja Mang Padi kudu sarikone lain antepkeun keun mang bagian rek kitu mah tuman ceuk Mang Padi sanggeus dibajaan segala kalaman kuring malam mingguna teh sore kana Mang Padi geus sakit-sakit luar nyumput tukang ngendapuran cai bungkusan geus sadiakeun di juru kebonan tapi eusin lain papakean ukur bumbututan nu dibungkus jadi hade kuring teh hayang nyaksian segala bakal kejadian teu tega
Mending agebeg sekalinya Mang Padi sesentak keluar. Kurang ajar selain ngono. Dikira dewek-dewek berang ti buku pantar selain ngono. Soalnya Mang Padi munggah kandaruan. Gula giru kuring keluar sok inggis kang unu geus teu mirupa disiksa ku Mang Pardi. Geurang lawan sono bade ninggang sirah nu dipepocong. Ampun, sanes unu abdi mah. Sorana hargungan nahan kenyeri. Tong lo tinggal. Kakara ampun ini mah. Ya, cimane dari hiup teu. Per Mang Padi ngahancar sirah si juri. Geus Mang, anu bawa ka imah. Terus ini kelesir sejuri dibawa ke buruan. Datangnya pada deket. Nungcutan nyawan bergen sauburna. Barang pepocongan di baruka kuring mana gebeg teu sangka nyipta teh beungeut kang nu pikanyaeun ari ieu bet sisarda. Jelema bara gadul tukang pulang paling malahan sabulan ka tukang kakara kaluar ti pangberokan. Basa tetangga-tetangga jeung Mang Padi rame-rame nganterkeun si sarda ka kantor polisi kuring teu milu. Ngan geuk bae diuk dina teras diuk bari pulang sambil hilang araga menang. Hampura kang kuring geus goreng sangka ka anjeun. Tapi hageun kang make pepocongan. Pikirannya jadi pabeulit teu pugu. Kuniang budang suka tengah imah teu lila Mang Padi datang bari surasri. Aya naon mah? Kuring hanya penasaran. Jadi dua jeung teh nya Mang Padi teu waleh mention. Ari kitu kumaha? Di kantor polisi geus namprak deui juri beunang newak Mang Omo eta mah ti sawah. Keuning sieuna muneang cai ngara sawah manehna kacayan terus cek. Teu kasorok ku batur bubuhan keur halodo. Si Unu nu eta mah. Kuring ngan ukur bisa begodeg lagi. Mitra kaum dawan mulia, alhamdulillah parantos dicarioskeun dongeng misteri anu kadua. Atau di Jumaah kaliwan kadua. Hatur nuhun, hapunten kana samudaya kalapatan mudah-mudahan ageng manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.